Alhamdulillahilladzi hadana littiba'i sayyidil mursalin wa ayyadana bil hidayati ila da'aimiddin wa yassara lana iftiqa'a atharis salafis salihin hatta tala'at qulubuna bi anwa'i ilmi syar'i wa qawati'il haqqil mubin wa tahhara sarairana minal hadathil hawadithi fil ibtida'i fid din ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi khassa bil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun idza kana yaumul qiyamati syuffi'tu faqultu ya rabbi adkhilil jannata man fi qalbihi khardalatun thumma aqulu ya rabbi adkhilil jannata man kana fi qalbihi adna syai'in fayadkhuluna. Shadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat teriring salam senantiasa Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadaya anu haladir jaga di kiamat sing kenging syafaat. Al-mukarramun, para sepuh pinasepuh, para ustad, para kiai saumumna kiai nu haladir wengi ieu bil khusus akhina al mukarram Kiai Engkos ku kaula dipika hormat tur dimulyakeun urang daroakeun kiai-kiai urang guru-guru urang sing para ranjang umur nu barokah qori urang saderek Ustad Raji Pandi anu sakitu pohara napasna panjangna ngeunaheun sawarana wajar bae napasna panjang Mi Aceh dilawan nya Mi Aceh nya rambutan Aceh tadi parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu sakitu ngahiyang hayang ibu-ibu tah boga minantu duang Ustad Raji Pandi atuh pulung be nyana ngeunah untuk kudu ngamodalan deui urang doakeun mudah-mudahan elmuna dimanfaatkeun panjang umur anu barokah. Aparat pejabat pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran urang doakeun moga-moga para pejabat urang tinu handap sampai kanu luhur sing dijadikeun para pejabat anu amanah. Tukang son mana?
Oh efeknya letikeun deui. Laju rada gede kan volume aja serah ke hajina ceng. Jamaah sadayana rahimakumullah. Penting ieu urang kumpul dalam acara peringatan Maulid Rasul. Kalau berbicara Maulid itu pasti hubungannya dengan Rasulullah. Kenapa? Sebab di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang diperingati kelahirannya. Urang sok ngadenge aya haul Tuan Syekh Abdul Qadir itu diperingati hari wafatnya. Urang sok ngadenge haul Sultan Banten itu peringatan wafatnya. Di negara Yaman ada makom Nabiullah Hud alaihi salam pun diperingati hari wafatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingati kelahiran anak. Kunaon sabab Rasul mah can dilahirkeun ka alam dunya namina tos masyhur. Sehingga cekang jeung Nabi kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'thi. Kaula iya cek Nabi salah satu Nabi anu pertama diciptakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kaula jaga Nabi anu terakhir dihudangkan ku Gusti Allah subhanahu. Sehingga Nabiullah Adam alaihi salam ketika pernah melaksanakan dosa di surga diusir ku Allah dikeluarkan di surga jeung ibu Hawa. Nabiullah Adam diturunkan di Hindia di puncak Himalaya sehingga Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Hadirin wal hadirat, Nabiullah Adam merasa dosa, tobat ke Allah subhanahu. Ketika Nabiullah Adam tobat, Nabiullah Adam nyarios, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafartali wa qala ya Adam kaifa arafta Muhammadan wa ana lam akhluqhu. Ketika Nabi Allah Adam berbuat dosa, Nabi Allah Adam ngarasa dosa, tobat ka Gusti Allah. Nabi Allah Adam ngadoa ka Gusti, cek Nabi Allah Adam, Gusti abdi nyuhunkeun ka Gusti dengan hakna nama Muhammad illa ma ghafartali, hampurakeun Gusti dosa abdi. Cek Gusti Allah, wa qala kaifa arafta Muhammadan ya Adam. Ya Adam kaifa arafta Muhammadan. Adam ari anjeun geuning nyaho ka Muhammad walam akhluqhu, pancet Gusti Allah Muhammad teh can dijieun ku kami. Tapi anjeun kunaon geus ngomong-ngomong Muhammad. Cek Nabi Allah Adam, Gusti ketika bareto abdi di surga tanggah ka luhur ningali di tihang aras aya tulisan la ilaha Muhammadur Rasul. Maka kaula gede sangka cek Nabi Adam moal pati-pati ngaran anjeun direndengkeun jeung ieu Muhammad, terkecuali ieu Muhammad hamba anjeun kakasih anjeun. Teu aya deui kakasih, teu aya deui hiji makhluk anu dipika cinta ku anjeun kecuali Muhammad. Cek Gusti Allah, shaddaqta ya Adam laula Muhammadun ma khalaqtuka. Betul apa yang kau katakan Adam, kalau memang tidak dengan karena cinta Muhammad, cek Gusti Allah, maka kaulah moal nyiptakeun anjeun wahai Adam. Naon nurek dicokot tina kisah ieu, ulah ngadengikeun kisahna, ambil hikmah pelajaran. Apa? Nabiullah Adam tobat ka Gusti Allah dengan tawasul kepada Rasulullah, diterima tobat Nabi Adam, tawasul ka Kangjeng Nabi, atuh komo urang umatna kudu daek tawasul ka Nabi. Ta ieu teh keur wari kumpul di dieu keur tawasul ka Nabi. Amin ya rabbal. Numawi ibu bapak jamaah sadaya, kunaon sih urang kudu muludan?
Pertama elatna nu mantak urang kudu muludan lantaran urang teh hiji syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Saha jalma nu teu daek syukur ka papada manusia maka ka Allah moal daekeun syukur. Anak teu daek syukur ka kolot ka Allah ge moal syukuran. Pajabat teu daek syukur ka rakyat ka Allah ge moal daek syukuran. Rakyat teu daek syukur ka pajabat ka Allah ge moal daek syukuran. Orang bodoh teu daek syukur ka nu pinter teu daek syukur ka nu bodoh. Nu beunghar teu daek syukur ka nu miskin teu daek syukur ka nu beunghar. Salaki teu daek syukur ka pamajikan teu daek syukur ka salaki maka ka Allah ge moal daek syukur. Atuh komo ieu mah umat moal aya urang mun eueuh kangjengna, moal aya alam dunia mun teu aya kangjengna. Maka ketika Rasul bertanya kepada sahabat yang bernama Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Ya Umar, atadri man ana?" Kata Rasul, "Wahai Umar, apakah kamu tahu siapa aku sebenarnya?" Apa jawaban Sayyidina Umar? "Wallahu a'lam wa rasuluh." Cek Sayyidina Umar, duka tujungjunan Kangjeng abdi teh terang saha anjeun salaresna. Wahai Umar, aing teh cek Rasulullah pertama diciptakeun ku Gusti Allah sehingga seluruh nu aya di alam dunia asal muasal tina nur aing cek Kangjeng Nabi. Maka lamun urang kudu syukur ka papada komo ka Kangjeng Nabi mah kudu leuwih syukuran moal aya urang mun eueuh Kangjeng, moal aya dunia mun eueuh Kangjeng. Maka penting ieu urang Cipari RT sabaraha? RT 02 musola naon? Nurul Huda. Bapak-bapana ibu-ibuna pamuda pamudina keur ngayakeun tasakuran ka Gusti Allah, tasakuran ka Kangjeng Nabi. Moga-moga tasakuranana ditampi ku Allah, ditampi ku Rasulullah sehingga nyababkeun jaga asup ka surgana Allah. Hayang ka surga tah hayang ka neraka jacalalager ngomong nama. Hayang salamet hayang cilaka teu araredan jawab nama. Nu tilok salat ngomong nama hayang kasur sakitu nu tilok eta. Nu tilok ngaji ngomong nama hayang nu tilok. Ibu-ibu tukang nyerengidan kasalaki ngomong nama hayang calageri. Budak Cipari ngomong nama haram jadah doang. Kabeh hayang ka surga anu teu nyumbang muludan ge ngomong nama hayang. Aya nu kitu bedil nyesek-nyesek alam dunia mending dibedil. Naon cenah jelemana kiai atuh ulah karunya paeh jelema nama akhlakna nu kudu dibedil kudu didangdanan. Maka alhamdulillah kudu kararompak ibu kana muludan mah naon sababna ja urang teh lamun ka surga cenah andai kata ieu kabehan asup ka surga misalkeun kudu ku amal perbuatan urang, waduh teu sanggup kula mah. Ulah aja baroning jalma nu bararodona Pak Kiai Engkos, ulah aja baroning jalma nu bararodona andai kata ka surga kudu ku amal perbuatan urang. Woi Bu Pak mohon maaf, kiaina bejeng ustadna jang jauhan berikut Haji Jamaluddin anu ngomong. Naon sababna neuk make nu mana ibadahna kitu. Pohara amat ka surga ku ibadah. Ya Allah Rabbana Karim, pala hadirin wal hadirat. Atuh ulah kitu cenah kiai. Ja kami ge di aya pangajian, osok ngaji, leleutikan di aya pangajian, alhamdulillah. Atuh sugan be kami teh ka surgana melalui puasa. Lah, puasa urang puasa dendam. Pindah nyatu di beurang ka peuting. Taraweh paling sohor ieu musola sakieu gudena. Bow. Paling ge ieu pinuna 4 peuting doang. Tuh seserian cenah naon ge. Bener tak? Ye, malam pertama mah hobe. Woi, tarawih ye, tarawih ya woi. Pertama ya tarawih. Kuat rame, kuat temahi sampai ka dieu.
atau di dia baca rasup gitu. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diuk beda luar salat henteu. Eta kalakuan pemuda Cipari eta nu kitu. Coba eta urang mah ya Allah tanggal hiji puasa eta di meja mun di Pararinu. Tanggal hiji bala-bala bubur Cirebon, es campur, bonteng puan, kelapa muda. Ya Allah pisang goreng, ya Allah kolak cauna ge aya. Kolak tapai, tapaina aya. Masya Allah. Geus sagala pan puasa mah sarsir. Hayang naon bae bener teu? Ya Allah ya Rabbi hayang bubur kacang. Ya Allah geus tahu bulat, tahu gepeng, tahu penyon araraya. Cek bapak kolotna jam sabaraha ieu? Karake cenah bahasa tengah genep angel amat. Abah geus teu kawawati isuk, abah geus gareuneuk ieu beungeut. Tabah beduk terang-terang dur adzan di mushola. Allah encan geh nu adzan nepi kana bar tahu beak 16. Ia dihakan itu diselak diasupkeun, ia diembat eta diasaan, ia diembat itu dihajar, ia dibeakeun nangkarak beki. Barang dur be Isa cek tetangana, "Mang, hayu taraweh." Beterap. Puasa kitu nu ngasupkeun ka surga. Jauh amat. Sugan aya urang dia ketika datang teh bulan puasa, ya Allah Gusti panjangkeun abdi bulan puasana ieu umur sampai panggil dejeng Ramadan hayang amat abdi puasa ieu mang namatkeun Quran gampang cara batur 3 kali 5 kali atuh abdi mah hatam sakali Quran teh bulan Ramadan pan beungeut kieu mah potongan. Allah yang sumpah beneran teh nya bener tante ya nu dipikirkan ku ibu-ibu hiji baj bener taya jurig baju kabeh ya. Ya Allah dua pikueheun 3 dag ibadah nama teh dipikiran padahal bulan Ramadan jejeritan cerik. Para hadirin ketika 1 hari lagi lebaran apa kata Ramadan? Wahai umat Muhammad budak Cipari nu daregeul cek Ramadan lain cek aing hampura cek saha cek Ramadan pileleyan paturai patepang deui selamat tinggal kunaon sia lalawara ketika aing datang sebab Ramadan kadzaib bagaikan tamu urang pribumina tamu kumaha pribumi lamun pribumina bager someah tamu bakal betah tapi lamun pribumina cuek maka tamu bakal teu betah cek Ramadan lantaran sia cuek ka aing nu dipikirkan ku sia baju taraweh sia belang bentong puasa sia kadang-kadang salat sia kadang-kadang mohon maaf cek Ramadan aing geus teu betah di anjeun mun panjang umur sia cek Ramadan panggih deui jeung aing tapi lamun teu panjang umur moal padahal aing datang ka dieu pohara jelema dosana dihampura doana diijabah berbuat amal berlipat ganda tapi sia cuek-cuek bae cek Ramadan pileleyan paturai patepang deui hanya tinggal penyesalan nu aya naon sih marallah nalekeun aing ram jadah doang terus ulah terus aing lapar can nyatu ye aing datang jam 9 naik jam 11 atuh lapar panitia tolol di orang kejo-kejo acan kiai di tengah kanan jeruk nyeri beteng aing bohong panitia tuh udah nanti kembali kejo ieu muludan asana aing mah sigana berkat aing asana aing rada tanda tanya model kieu mah teras kan lesta ingker kudu bunga ibu punten upami keur ngaos muludan keur ngaos kudu bunga cek Imam Ghazali lamun urang ngaji ku kumpulan kudu bunga lamun urang keur ngaji bunga jaga di akhirat cirina bakal bunga mantap lamun muludan mau ngaji ulah merengut ieu mah kieu be
Pak nginum kopi sih Pak ulah waya seri ya seri atuh ulah terlalu teuing deh seri ge waya seri tenan naon seri cek Nawawi asal yang serikeun kalakuan urang teu meunang ge yang serikeun batur gibah ngaranna ngomongkeun lamun yang serikeun bat nah eta mah seri tenan naon waya seri jeung mun seri membengker lobaan ulah sorangan balik ke dia cek salah kita pemajikan aing edan terus taya bu orang mak nek asup ka surga melalui ibadah nu mana ulah kitu cenah kiai jak kami buka kiai di dia sugan bae kami ibadah melalui salat lah salat urang acak-acakan usoli bapak di musola hate mah jalan-jalan ibu-ibu usoli di imah pan hate mah ka mana boa bu jawab nu jujur punten ibu meme salat tohor muekeun pakaian ai tengah-tengah salat hujan jawab nu jujur ulah seseureun teu buku rodiah tamjadah doang hei eta inget ka salat tak inget ka pakaian eta geuning meni jujur jasa orang dia Allahu Akbar menang 2 rakaat dur be hujan aing teh jadi undangan isukan masyaallah aing makanya kita baju andalan aing ya Allah ya Rabbi aing masyaallah aing ya Allah eta keur salat inget ka pakaian inget ka salat inget ka pakaian eta salat nu kitu nu bakal ngasupkeun ka surga jauh Bu Allahu Akbar bapak-bapak salat inna salati wa nusuki wa sarimi wa qopi terus kabeh ka babawa jang jauheun Mang Sarman jauh man jauh mong jauh Udin Maman ya Agus jauh ya makana ulah aku ahli ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala jang sakitu urang mah ibadah teh ka Gusti Allah paladirin beuh ulah kitu cenah kiai jak kami ge sok ngaji leuleutikan di kiai engkos atuh salat kami leuleutikan bisa khusyuk jak ulah alhamdulillah kamari ku khusyuk-khusyukna salat tuh rakaat 6 rakaat hoi lain khusyuk tah mah jelema linglung loba teh nyokotan Bang Emok nah sia lobanya anu nyokotnya batur jurig eta nu kitu ngaranna pam awewe teh daek syukur ka Gusti eta nu kitu ngaranna bikang palongo pamajikan tolol teu nyaho-nyaho salaki ditamayaran hutang palongo sia Bu, geus dengekeun, ye dengekeun. Nu penting mah boga milik, boga rezeki tasakur. Engke ku Allah nalika bersyukur la azidannakum. Bakal ditambah. Urang ulah sieun. Rizki urang teh urang sampai paeh kalaparan moal. Apa sebab? Bapak-bapak ibu-ibu, sebab urang ayeuna boga mobil, urang boga tanah, urang boga duit, urang boga rezeki. Mun hayangnya ho bawa ke imah ya oleh-oleh itu ikut campur doa tangan Kangjeng Rasul coba kumah gitu Rasul berdoa di masjid ijabah di Madinah 3 doa Rasul yang 2 diijabah yang 1 tidak diijabah apa doa Rasul yang pertama Rasulullah nyuhunkeun moga-moga orang sing bisa zarah ka ditu hayang ka Mekah cager sia hayang zarah ka Madinah ngadoa muga-muga kabehan kana nasibkeun turutan doana Allahumma walnah jual tanah daftarkeun duitna ka ditu pat geus kieu Allahumma atuh jual daftarkeun ibu-ibu kuat
sekali-kali ben dipuji lemak. Ya Allah, para hadirin wal hadirat, Rasul berdoa, apa doa Rasul? Ya Allah, kata Rasulullah, Gusti ulah disiksa umat abdi, tuh cek lambi, ulah diturunan azab umat abdi, jangan kau siksa umatku ya Rab, kata Rasulullah, ulah disiksa umat kaula Gusti sampai umat kaula maut kalaparan teu manggih rezeki. Apa kata Allah? Muhammad, doa nu ieu ku aing dijabah. Umat anjeun moal aya nu sampai paeh kalaparan. Rabbana Karim. Sabaraha taun urang Ciparinga jedog cicing di dieu. Apakah ngadenge aya jelema paeh sampai teu nyatu kalaparan? Mana Pak Lurah? Nah, aya eueuh rakyat lurah ieu nyatu, teu nyatu sampai paeh aya eueuh. Eueuh moal aya. Lamun tah mah cenah paeh teu nyatu aya. Ka mana cenah sia eta buku paeh? Atuh kabeh ge moal nyatu nu paeh mah. Piraku anu paeh nyatu. Begitu neuk nyolatkeun, ka mana maitna keur nyatu cenah. Atuh teh mah bobokong kejo nu kitu mah. Mait barang hakan ieu. Mana moal aya Bu? Enggeus dengekeun balik ti dieu siap bayaran hutang ulah nyokot-nyokot deui. Moga-moga tos muludan kabayar hutangna kabeh. Wah, juri hutang kabeh kot amin. Salaki teu nyaho-nyaho ka bina-bina, mun dak naon ngomong ka salaki tungtungna salaki mabok dicorek kanan pamajikanana, akhirna ibu ge kesel deui ka salaki jadi carekanan, akhirna durder pasea sampai berantakan rumah tangga yang jadi korban anak tungtungna. Kadenge moga-moga hidayah taufik ti Allah. Untuk pemajing kiai cenah ka mana kami nginjeumna. Ai kitu sia hirup hayang nginjem bae saumur-umur. Ai mah teu hayang boga hutang. Enggeus syukur anu aya. Mantap kudu boga rarasaan tah hirup. Lamun salaki ibu tak tukang balon atau tukang cilok ulah sok hayang mobil Avanza. Bengek salaki sia. Kabina-bina hirup. Nu penting ngadengekeun awak cag. Awak sehat mengenahan, jangan naon loba duit di gering mah. Betul apa tidak? Tapi lamun awak cager, masya Allah nyatu jeung jukut ngeunah. Ai kitu sia undang lain jukut. Jukut sia undang dari sia. Antanan jukut lain. Kol jukut lain. Jukut. Tapi lamun awak cager sehat, ngarauk-rauk. Bener teu? Tapi dalam loba duitna. Kangkung ngadahar ece kolesterol. Kadu mending ngeunah ya kadu mah teh ece mah darah tinggi. Tuh. Bener. Ya Allah, ieu nangka ece mah emah. Tapi urang deuleu nangka diembat, kadu di dahar. Bener? Ya Allah, Rabbana Karim. Ari awak sehat mengenaheun. Betul apa tidak? Eta jelema dibawa ke rumah sakit Sari Asih, Sari Asa, Sari Asuh. Hayang naon eta ki? Hayang cag. Eta cager nikmat gua. Nikmat mah. Jalamun kuring gering moal datang ka dieu. Ibu ge lamun gering mah moal ka dieu. Teh ngahadiran muludan yo aya Ki Jamal. Teh mah nyari hundu teu kawawa. Kakadak nyeri hundu ge sakit itu pala hadirin wal hadir, betul apa tidak? Enggak sih ibu nu penting mah awak cag, dahar teu kalapar, ja eta imah teu kabocor, salaki leleutikan usaha. Ya Allah Gusti nuhun Gusti abdi mah syukur ka Gusti ge alhamdulillah. Cek pamajikanna Pak sakege mama mah alhamdulillah. Leus teuing batur mah kabeli anu nu penting mamah cager bapak cager alhamdulillah. Bapak pagawean anak atau sakim alhamdulillah. Bapak pagawean ngaduk bangunan lain supir-supir can naikna gajina 120.000, lamun supir 200.000 pan gitu ayeuna teh tukang bangunan teh. Masya Allah. Tapi mama alhamdulillah syukur boga salaki bapak berangkat bapak jam 7 balik jam 5
Alhamdulillah ya Allah gaji bapak 120.000 sakieu mah urang dahar teu bara main dahar teu menta imah teu kebocoran kamarna 2 kamar kahiji urang kamar kedua anak 18 pot di entep alabatan Bandung seserian bae tapi deuleu tetangga urang masya Allah gajina cenah ge sabulan 200 juta tapi balikna satahun sakali mata ge anakna hiji bae nambah-nambah jajarang panggih tapi bapak jeung mama unggal poe panggih alhamdulillah jios deui reuneuh deui unggal penting bapak panggih mes meo terus nya mes meo teh sosonoan sakitu alhamdulillah anak tuh kuari loba 18 kuari kereuneuh deui la ilaha illallah Pak ngeunahan ari awak cager mah bener teu hei bener teu Pak ya Allah atuh ngeunahan awak cager mah ya Allah imah teu kabocoran ya Allah aya eta cenah bapak gawe dina bangunan sampai kuat pundukna hideung kalabatan punduk kebo teuing mama maridho mama boga salaki hideung ikhlas dunia akhirat duh kokohek jemput akhirat nage ridho mama memboga salaki hideung teuing bapak hideung ge nu penting bapak balik unggal poe alhamdulillah leus teuing Gusti abdi mah syukur bae ridho boga salaki hideung leus teuing hideung mah angel kabelok pugu di diletak nanglek 2 cm atuh ketekanya hoan sugan kulit goreng letak masya Allah alhamdulillah Gusti aku hideung-hideung salaki bahkan kamari mah meh bekas sieu ku mobil sampah japajakeun plastik la ilaha illallah ku hideung-hideung teh salaki meh bekas sieu ku mobil sampah masya Allah alhamdulillah Gusti abdi boga salaki hideung masya Allah laju eta salaki abdi kamari mah cenah ngariung ka ditu ka mana ka Cipari wasilah hideung nyokot berkat 12 teu kanyahoan jah hideung ieu aduh eta salaki abdi memantos maneh nyaho kulit hideung make baju hideung make baju putih doang teh cak-cak laju memantos maneh deh nyaho kulit hideung make baju beureum atuh siga kulit tangkil Rabbana Karim enggak syukuran bae leus teh boga salaki hideung dodol Garut ge legit ari hideung mah eta pamajikan syukur ka Gusti Allah matak ibu harus jadi istri pendingin dong jangan jadi istri bensin Rodiah Ana Mimin Yuyun Ici Tuti Teti Dede Kokom sia Icot Ijah Siti ay Siti Repo Siti sia kieu yang ngaji penting-penting jadi edan kabehan ya terus atuh jajan beres Bu enggak syukuran bae ka Gusti Allah bapak ge syukuran bae Pak ka Gusti boga pamajikan cerewet leus teh nu penting kejo asak nuhun Gusti abdi mah alhamdulillah boga pamajikan cerewet ngeunaheun teu kudu meuli radio tinggal nyetel bae ngeunahan boga pamajikan cerewet imah bersih kotok teh kena asup ka imah eta aya ku gandeng cek kotok cek batur kotok urang ulin yuk ka imah eta jaker haol ngabade gremeh meureun beuh teu sagup aing gariung tamari ge cenah kotok kuat balik deui kotok dekeun ka imah si eta kotok cek kotok teu kawawa jadi gebah matak cirikeun lamun imahna eueuh teu kotokan cerewet teu boga imah iyalah atuh jak kotok kuat menang asup wah harus wakmu cek kotok modar aing benar Masya Allah enggak sih udah haram jadas ya nah macam kiih terberes di baru hangser ya enggak syukuran baik ka Gusti Allah syukuran Mbak la in syakartum la azidannakum wala in nama mahalna di dinya tak korin itu seserian bae sama wala in
kafartum inna adzabi lasyadid. Aing mah teh hareun jauh nu nyawer. Tah lamun anjeun syukur ka Allah engke la azidannakum. Ku Allah nikmat bakal bakal tambah. Tapi sabalikna lamun kufur nikmat dibere kanikmatan ku Gusti Allah tapi kufur. Kumaha kufurna? Teu nganarimakeun. Para hadirin ti Gusti Allah. Alhamdulillah urang mah awak cager deng-dengen mah di rumah sak. Alhamdulillah anak urang mah nu hiji ka sakolakeun nu hiji ka pasantren. Aya nu pasantren urang dia. Dengekan sia Cipari. Lamun urang Cipari aweun nu mondok saurang-urang acan doraka sia ka tukang toge-togena. Endek sanu ngimaman dia di mushola. Endek sanu mimpin doa. Ndak sanu mimpin maraba. Makana dengekeun ibu boga anak 8, nu 2 tah mondok, nu 6 tah neangan dunia. Lain tidak jadi kiai ieu Bu, Pak. Dasarna ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat. Kiai kudu aya, ustad kudu aya, guru SD kudu aya, DPR kudu aya, lurah kudu aya, pejabat nu sejen kudu aya. Iya. Sabab urusan ibadah mah teu ka kiai teu ka nu bodoh sarua wae. Salat duhur berapa rakaat? 4. Jeung kiai sabaraha? Salat duhur jeung kiai sabaraha rakaat? Ai jeung nu bodoh berarti ibu ge sarua teh jeung bapak elmuna kudu nyaho. Matak lamun jelema hayang salamet cek Rasulullah di akhir zaman ngaji. Moal salamet hirup manusia di akhir zaman lamun teu ngaji. Moal titik biasa gede kalapa. Kadenge eueuh hiji ibadah anu nilaina paling guan ngaji. Mantak sarangheuk kana ngaji mah. Naon sebabna? Lantaran pahalana sangat luar biasa. Ibu lamun maca Quran diganjar ku Allah mun geus maca Quran. Bapak sedekah diganjar mun geus sedekah. Tapi ibu bade ngaos karek enek ngaji, ya Allah geus nyokot iya nyokot itu, ya Allah geus mawatas horeng jerona buras. Ya barang hakan bikang diomong-omong. Masya Allah para hadirin wal hadirat aing dek ngaji teh teu jadi. Ya Allah salaki, ya Allah mah aduh bapak teu kuat hendak kain dikerok. Akhirna ngajina teu jadi. Kumaha eta? Maka ibu-ibu nu geus niat ngaji kari-kari teu jadi maka pahalana sarua jeung nu ngaji. Ulah amin ati lo ngaji mah neukna samin amin. Aya ibadah nu sejen kos kitu Allah ngan ngaji doang salengkah malaikat rahmat nuturkeun Gusti hampurakeun ieu dosa jalma nu pendek ngaji. 2 lengkah Gusti parinan hidayah taufik ijabah rek ngaos. 3 lengkah Gusti hasilkeun maksudna ya Allah. Coba eta ku malaikat di payungan. Masya Allah mantak sarangheuk kabeh kana ngaji mah. Naon sababna? Guanjarana guan. Atuh ari ilmu mah pokok moal bener ibadahna teu jeung Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu sahajal ma ibadah teu jeung ilmuna eta tangtu amalna teu ditarima. Jelema ibadah teu jeung ilmuna moal ditarima. Kunaon tilok ngaji? Kunaon sia tilok ngaji? Makana para hadirin lain cek Haji Jamaluddin panggeblek-geblekna jelema sakolong dun nu tilok ngaji. Cek saha? Cek Nabi nu diperingati ayeuna maulidna.
kumaha kitu Rasul nyarios annasu sinfani alimun wa muta'alimun wasairuhuma hamajun. Manusia terbagi dua bagian, nek pejabat, nek rakyat, nek pinter, nek bodoh, nek kiai, nek santri, tetap dua bagian sadunia. Hiji alim jelema nu ngajar, dua muta'alim jelema nu belajar. Ustad ngajar di musola ngarana alim, ibu jeung bapak ngadengekeun bari molor ngarana muta'a. Ya eta ya Allah geus moga-moga urang kabawakeun kana hadis eta, amin gitu sia. Kumaha lamun eta jelema magahan ento ngaji teu beuki wasairuhuma hamajun cek Rasul. Selain tinu dua pangkatna lalerhej. Ai lalerhej beukina kanu seungit kanu bau. Ai pengajian munggu agama pengajian munggu agama seungit teh bau. Seungit. Ya Allah ai laler beukina kana naon kanu ba. Laler mah beukina kana bang ke liling. Ayah dari bae di dia ngomong sayang barokah mun saaba hujan teu dek turun. Itu penghadangna hadirin mah yang nyaho mah. Dengekeun ku ibu-ibu ku bapak-bapak. Panggadena-gadena ganjaran ngaji. Selain tinu dua eta pangkat manusia model kitu, maka urang ulah sampai ngabogaan pangkat nu kitu saminggu sakali cecing di pangajian. Nek ngarti nek entuk glek diuk. Kartos ngarti ungut-ungutan, teu ngarti molor, beres urusan. Jangan aja masa gitu. Kartos, woi kaharti. Nah iya. Geus muga-muga kembali kana muludan. Iya urang pala hadirin lamun ka surga kudu ku ibadah jauh amat. Ayalah iya muludan seperti kieu. Cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u li sima'i qissati alaihi afdhalus salat wa akmalut tahiyyat min a'zamil qurbat li annahu yastamilu alaihi minal mabarrat. Karti teh henteu deui beriot aing mah uyuhan Ustaz engkos boga murid baralat daekat. Cek Imam Ibnu Hajar Al-Haytami fal ijtima'u li sima'i qissati alai afdhalus salat wa akmalut tahiyyat min a'dhamil qurubat. Saknya kukumpulan katakan ngalakeun peringatan Maulid beungeus ringkeus gedena. Eta teh termasuk ibadah paling gede. Naon sababna? Lima yastamilu alaihi minal mabarrat, karena dina peringatan Maulid kumpul perkara nu baragus. Hiji silaturahmi. Pan ieu ibu urang dieu jarang panggih kieu. Leres teu? Teh Ana. Aya. Mana? Cager Ana. Hai, cager sia masih toh. Cager toh cager. Meuni heubeul puguh. Ya Allah, alhamdulillah, salaman silaturah. Ya Allah, matak di mana letakna kesalahan Maulid? Silaturahmi papanggih, masyarakat yang hadir bersalam-salaman, ustadz papanggih sono berpeluk-pelukan, betul apa tidak? Anak muda saling berkenalan, baru adalah budak leutik, jeung bapana jeung induna, loba barang hakan. Benar. Betul apa tidak? Lantaran ku panitia diberkatan. Betul apa tidak? Ya Allah, tadi sudah kita melaksanakan apa tahlilan, betul apa tidak? Sehingga bersolawatan, betul. Setelah itu langsung mendengarkan sambutan, benar? Langsung kita mendengarkan ayat suci Al-Qur oleh Syekh Raji Pandi dari Mi Acehan. Kuari urang ngadekeun mubalik seperti Haji Jamaluddin biasana panggilan model kieu kula di atas 30 jutaan. Adapun ieu hadroh budak laletik ya cukup gocap-gocapan.
Adapun protokol asana masih dimusyawarahkan. Adapun sound system model kieu asana gratisan ya. Waduh. Mana salah dan ruginya letak maulidan? Coba ibu jeung bapak teu waudan jeung kuring atuh kuring bisa neuleuh ka ibu, ibu bisa neuleuh ka kuring, bapak bisa neuleuh ka kuring. Oh eta Ki Jamal, heuh. Oh eta cenah Ki Mang Anu, heuh. Oh ieu kampung teh kampung Cipari. Kartos. Kabagusan loba. Coba, pan ibu tadi sasalawatan di imah sangheuk. Bener. Tadi muji la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bener. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di imah sangheuk teu? Pan lumayan di imah maca. Leres. Masya Allah. Kartos. Mantak sakali deui muga-muga tasakuranana urang Cipari ditambi ku Allah. Ya Rabbal. 2 tujuan muludan. Enggeus 2 bae. Sebenarnya mah loba aya genep tinggal 7. Ngan 2 bae kingkos. Lain tanggung boros kabeh mah. Boros. Kan aing can nyatu. Kayak teh ngaranna tah. Jak salam jadah doang. Setengah 12 lewat. Nya. Bo, kedeng deui. Udah lanjut wani nambahan. Lah, ya gimana ngurunan? Kaciri ku aing can loba nu can mayar ya. Nu lunas bae aya, nu setengah bae aya, nu teu mere ge aya. Aya bae nu ngomong kieu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam cek panitia. Aya naon ceng? Ye, geus rapat bari peuting muludan. Nek mere moal, aya bae nu ngomong kieu ya. Geura pentan bae dengdengen, engke bapak mah pandeuri sampai kuari teu mayar. Aya nu kitu. Endrin. Ngomong cinta ka Nabi bohong, ngomong resep ka Nabi bohong, hayang disapatan ku Nabi teu daek nyumbang muludan bohong. Warung gede motor 2 imah gedong atuh nanaonan setahun sakali teu buak ka isin. Hayo saya mikir coba ngomong disapatan dengekeun jelema pelit. Jaga di pintu surga aya pelang, aya merek. Cek Gusti Allah, ya surga, wahai surga, anti haramun alal bakhil. Wahai surga cek Allah, sia mah haram pikeun jalma nu pelit. Denge. Jalma pelit mentak ulah sok pelit diomongkeun tatang. Si tetanggana, sia ulah sok deket-deket jeung si Ep. Si eta mah haji ge iya kieu naon ya heuy kieu naon kieu ya Allah tukang bas tukang bangunan tukang ngaduk tembok teu daekeun gawe di manehna mang dak gawe di masih eta teu hayang aing mah cenah ieu pan beungar mobil lagi opat deui sia mah teh nyaho aya kitu aing nyatu jeung oncoman hulu sampai kotombean hulu aing la ilaha illallah ku pelit-pelit teuing da sia. Justru anu beungharna nyontohan kumaha muludan oke siap Mang Haji nek nyumbang meureun be aing hayang disapaat aing mah jalma bodoh teu bisa ibadah aing hayang ka surga aing hayang disapaatan ku nabi aing hayang dakomat ya ti aing 3 juta cager Cipari jurig jamun kitu mah justru ibu nu kudu semangat salah kita mere toet bapak mere teh tadi mun engke bae mah ulah engke mah duit be. Ulah cuma cengiro dia. Salakina mere, bapak mere teh mere beradit 500.000. Hai! Ya Allah, pan urang keur boga milik mere 500.000 ya Allah isin. Ya Allah. Mun isin mama mana isin nama isin. Gerokane tah rojak. Jojak kadejak, rojak. Ojak kadea enak. Ya Allah, iya. Tadi Pak Haji mere 500 nya.
mohon Bu Haji. Hih, Masya Allah baik. Isin Bu Haji mah. Ya Allah, jelema bodoh rumasa. Jangan, pada tah Bu Haji 2,5 juta. Aya nu kitu di dia. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Laju ieu aing sabaraha duit kitu sabenerna ieu. Ari sakitu eueuh sakieu eueuh. Non aing karena Allah, emangna kerja bakti. Ibu kudu semangat. Karena mulut, kau nu mampu, kumaha muludan siap. Aing nu mayar tenda jeung aing nu mayar tenda aing, tanggung jawab aing. Tah beres pan hiji urusan, panitia tenang. Cek nu saurang, aing nu mayar son. 2 beres. Cek nu saurang deui, sabaraha? Saya mau balik nak Ki Jamaluddin di Paneglang jauh sedang 15 juta ge. Ayo gitu nak sabaraha. Ram jadah doang. Sabaraha kitu siajak karam jadah. Pan beres tak urusan. Cek nu saurang aing nu mayar Ustad Rajib. Cek nu saurang di panitia tenang urusan bubuahan aing nu meuli. Pan beres. Cek nu saurang deui ibu-ibu aing nyen ager. Cek nu hiji aing nyen kue putu ayu. Cek nu jadi aing nu nyen kue pais. Cek nu jadi aing nu kue bugis. Cek nu saurang deui aing nu ngakana. Atuh kumaha nu ngakan mah basi tak kue. Bener tak Ki? Ieu mah kabeh hayang ngakan nu nyieun Allah. Matak bupunten lamun muludan eta nu gualalen. Ya Allah, ibu mah pala hadirin wal hadir eta ganjaran muludan kuat pohara kedengakeun dangukeun ku ibu ya. Pala hadirin wal hadirat cek Imam Syafi'i baik cek Imam Ma'ruf Al-Karhi man hayya'a ta'aman wa jamma'a ikhwanan li ajli qiraati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa auqada sirajan wala bisa jadidan wa tabakhara wa ta'affara ta'ziman li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la illiyin. Arti teh dengekan eta arti mah sing sabae jalmana urang mana bae anu nyieun kadahar nyieun pais nyieun bugis nyieun putu ayu nyieun ager laju mencit kotok bahkan mencit kebo mencit embe nyangu meninggal lede wajama ikhwanan terus ngumpulkeun tatang ngondang duduluran RT 3 RT 6 RT 8 RT 7 diondang ka di alhamdulillah tujuanana ngayakeun maulid. Masya Allah laju eta wa auqada sirojan ngarias panggung. Iya auqada sirojan ngaranna ya. Mentak lamun maulidan rias panggungna nu mewah. Aing deuk ngawinkeun anak siap kuat amprekan. Pelaminan sabaraha nu 30 juta. Embung. Nu 70. Deuk ngawinkeun anak hayu kuat nu 70 juta. Deuk ngawinkeun anak anu 50 juta podiumna. Ieu naon ada pelaminanana. Kunaon muludan? Neuk ngagungkeun Rasul. Geus dibalik urang mah. Ibu lamun ameng ka Maroko. Eta di Maroko kuat sampai panggung muludan nyampe biak kuat 3 miliar. Kamari kuring di ditu digembong, dicayur dia di urang mah dicayur dia. Dicayur kamari. Masya Allah. 12 RT ngayakeun muludan panggungna dirias kabeh dilombakeun Pak. Meni mewah. Nu saep sakean, ya Allah. Bagus sakuring. Cenah ieu kiai menang ganjaran. Meureun be. Eta wa auqada sirojan ngaranna. Ngarias podium. Ngarias panggung. Ieu bakal jadi saksi di poe kiamat. Amin. Rabbana Karim. Majenan marabbuka paeh jaga urang di pemuda. Ibadah tiba-tiba ki digebuk malaikat kembang ngahalangan.
Saha cek malaikat sia kembang naon ka dieu aing baheula di podium dipake perhiasan ulah macam-macam sia malaikat tojos ku aing cek kembang ji kitu kumaha mantak bu muludan mah gede ganjaran sahuap kadaharan pala hadirin di dahar ku jalma anu ngahadiran muludan datang ka jero beuteng terus can beak ngadoakeun Gusti ieu jalma nu ngadaran kue dina muludan hampurakeun dosana ku Gusti eta nu ngadahar kuena kumaha nu nyieuna kumaha anu ngamodalanana mata tahun hareup sing seru manget bahkan hadirin wal hadirat cek Syekh Nawawi ulama urang saha jalma ngayakeun muludan maka ku Allah ganjaranana bakal cash dibere di alam dunia 3 perkara bejakeun ulah supaya tahu hareup leuwih sumang dengekeun Pak kolot geus banget kana muludan mah tanaga ngomong nu bener dak sia ieu muludan aing supaya Maria nyumbang teu bah nyombang aing 300.000 kan lumayan Masya Allah cek Syekh Nawawi lamun eta masyarakat sok muludan hiji eta li kampung ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal dibere aman satauneun eta kampung moal kahuruan amin moal katerajang gempa nu nimbulkeun korban jiwa moal katerajang banjir moal aya angin puting beliung masyarakatna bakal aman bahkan eta kampung moal katarajang kadatangan rampok jeung pamalingan urang dia hayang salamet ante lemburna gedekeun mulud lamun jelema sok muludan hirupna bakal salamet satauneun hiji moal kagetabrak motor amin sakitu ih di panjalan raya deukeut dua moal katinggang kalapa ih pajar teu nyeri meureun 3 moal kejempet lawang lecet karge nyeri eta kejempet lawang hemak salamet hayang salamet muludan gedekeun kiai ngomong bisa bae cek kiai cenah bakal salamet untuk tukang muludan jatah tangga kami kamari geus muludan kasenggol motor oh gitu pan eta buktina kos kitu cenah bakal salamet ongkoh ja eta buktina cenah deuleu tuh nu itu maka palingan nu itu maka tabrak motor kasenggol motor oh tanya beraduit nyumbangna iya nu jadi pertanyaan laju kudu sabaraha duit kitu kiai dengekeun ku ibu bebeja ka salaki balik ti dieu saha bae jalma anu nyumbangkeun kana muludan sadir ham sabaraha sadir ham kamakola guru-guru kula termasuk almarhum almaghfurlah anu di Cilongok sadirham eta pala hadirin mun urang mah 4 gram emas sagramna ayeuna 950.000 kali 4 berarti 3.800.000 lamun jelema nyumbang muludan 3.800.000 per orang bakal salamet hirupna satauneun mantak teu amin teu sakitu ieu aing nyaho caricing udah kami kumaha aja tuh sakitu dia banget gratis kabeh doang nu kieu mah ieu daeng sabaraha cenah per imah 3.800.000 ingatkeun babalik mun salah kita milu mah tadi sana ceramah ki Jamaludin menang naon 3.800.000 gitu kadang ku ibu bakal salamet mantak nu katabrak motor kamari tanya sabaraha duit nyumbangna meureun bae 50.000 untung teu kageleng beuteung sia lebah dinya masih kena kasenggol keneh ku motor bisi ieu teu percaya ibu-ibu jeung bapak-bapak ieu urang Cipari kana omongan Syekh Nawawi penting ieu tandan motoran di luar ulah diasupkeun kunci setangkeun kuncina tandan di imah bener tah henteu omongan wali jelema nu tukang muludan bakal salamet lemburna moal aya pamalingan jajal tandan di luar ieu motor tes penting ieu kumaha mun isuk-isuk leungit nasib teh mangarana atuh ulah nyalakeun aing teu kumaha saha nu bisa ngalawan kana nasib mah sanajan jelema hebat Cimande Cikalong Cigondewa beak kabeh ku cilaka mah
Ya, jelema hebat boy, kuda-kuda netak tak 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 di kamar mandi gua abruk belabu. Cekin cuna abah kunaon abah labuh. Pan abah guru silat teu katakis ku aing laleur mah cenah. Tuh. Bener teu? Hiji bakal salamet satahun. Mantak tahun hareup awayan nu galalad. Mantak ku panitia sia ojak jak kitu tahun hareup mah. Hayang salamet hayang cilaka. Atuh salamet jak Ki Jamal teh kemarin ngomong tuh berat duit. 3,8 juta. Ari HP sia kabaleuli eta HP sabaraha duit hargana HP sabaraha duit. Meuli HP ya Allah HP buari paling murah 2 juta. Eta HP Cina eta kita diislamkeun heula. Bener teu? Ai muludan setahun sekali. La ilaha illallah. Baju kabeuli ieu itu kabeuli atuh nanaonan urang. Hei. Ibu lamun ameng ke daerah Baros pada Rincang pasti bakal kaget. Ngulu bendog nabage per imah sapeti. Punten Pak. Ngarias itu berkat 2 hari 2 malam. Nah sebabna inget karena pahala nu eta. Gampang urang kos kitu atuh urang-urang mah per imah 10 besek. Ulah bahang sabesek bae. Laju deh kalah yang nyokot pan bloon. Kumaha nu ngayakeun mulud kumaha nu hayang nyokot berkat pan tolol. Aneh aing mah. Teu ka hati kuliang tai. Dibabak wae penting budak di ojak sia. Ayo geran ngomong naon? Asli ieu muludan mun hayang nyaho ieu ganjaran muludan ieu ganjaran mulud. 2 dengekeun ku ibu. Lamun jelema tukang muludan maka rizkina bakal dibere cukup ku Allah satahunan. Lain beunghar dibere cuk. Amin nyumbang teu? Amin. Alhamdulillah. Berapa duit nyumbangna? Di kala seseurian. Pasti 30.000 potongan kieu mah. Alhamdulillah. Besar kecil tidak menjadi masalah. Nu penting urang geus aya ciri cinta. Engke sugan tahun hareup nambahan. Amin ya rabbal. Masya Allah Pak, Masya Allah Bapak menteri hadir si tadi puguh Bapak tunduh mah boga karak datang panjang nasib 2 gawe. Heuh Pak Masya Allah Pak, ngomong kabita mama. Kabita kana ganjaran mulud. Nah, insya Allah Rabbana Karim. Masya Allah para hadirin. Bakal rizkina ku Allah diberi cukup satahunan. Amin. Hartina kacukupan lain beunghar punten Bu. Belum tentu beunghar teh kacukupan. Tapi imah cuk. Masya Allah. Hoyong gitu. Gedekeun mulud. Insya 3 lamun jelema tukang muludan naon anu digerenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul. Sok ayeuna cukup ibu di hadir antara nu terang hate ibu jeung Gusti Allah. Hayang naon? Gusti abdi hayang disapatan, hayang berkah rezeki, hayang naon memang mangga sok. Cek cenah bakal dikabul ku Allah. Ibu contoh ya Allah, hutang ya Allah. Hutang ya Allah. Salah kita usaha ngalubuk segala mak buruk dulu ya Allah. Gusti ya Allah hutang ya Allah. Rezeki dicabut ya Allah kepean ya Allah. Hutang ya Allah. Insyaallah kabar. Ya Allah salaki deugel ya Allah ngomen lang layangan bae deh ya Allah. Kolot-kolot ya Allah ngomen lang layangan bae ya Allah. Aing nasal terus salaki jeung anak sarua anak nu nyekelan salaki anu narik ya Allah. Ngeng ditarik ya Allah mentangkeun layangan anu panas ya Allah ngeng ditarik ngaluhuran sampingna morosot taekeun deui ku bapana ngaluhuran deui morosot ditaekeun deui lalayangan kaluhur sampingna kuat ngaluhuran teu make calana cek anak deui cek bapana ceng deuleu peteng urang teu deuleu ceng ngehang-hang cek anakna Pak eta peteng eta nu gede mah tepat teh cenah beuh deuleu Pak lalayangan eta mah cenah rawisna ge geus sararidung Pak. Enggak sih orang main layangan deh enggak skol mantak hujan tadi kan turun asal nak turun hujan layang heng balik deui teh hujan deui. Ibu ngadoa ya Allah Gusti ya Allah salaki abdi ya Allah nguseup bae mancing bae ya Allah puyeng ya Allah mancing bae salaki ya Allah
mending mun bebenangan ya Allah ngabiakeun segala ya Allah sapenting rokok cengkeh 3 bungkus ya Allah jeung rokok MK rokok bose teh ya Allah Gusti abdi muga-muga ya Allah sing eureun tah musuh mancingna ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salah abdi mah Sunan Jaga Kali ya Allah Sunan Jaga Kali mantap hayang naon geura hayang naon hei mun pejabat ya Allah Gusti abdi hayang berkah ngajabat hayang naik pangkat hayang naon cek Nawawi ibu geura hayang naon geura bapak hayang naon Masya Allah para hadirin wal hadirat hei pemuda Cipari hei ya Allah hayang kawin ya Allah mun bisa makasih Nengsi ya Allah abdi kadang deulekeun bae si Nengsi ya Allah Gusti abdi ngalamat 3 kali di Ciduhan bae ya Allah dukun mah geus biak 25 ya Allah bahkan kamari mah dukun ngomong lain nu teu manjur lain jampe mah beungeut sia nu koromot di mah cenah berkah muludan ya Allah muga-muga si Nengsi bogoheun ka abdi ya Allah ya Allah aya barang isuk-isuk kling BWA assalamualaikum Bang Joni gini waalaikumsalam cek si Joni mohon maaf ya ini sama siapa Nengsi Bang Jon oh Nengsi kok kenapa Nengsi sinarieun nga-WA bukan sinarieun dulu kan Nengsi hewa sama Bang Jon tapi sekarang kenapa itu Nengsi nga-WA dulu kan ngelamar Bang Jon sampai ini di Ciduhan sampai sekarang juga masih kerasakan ke ambu-ambuan aja hangitnya sekarang ini kuat ke ambu kene cenah hangitnya nggak tahu ya Bang Jon kalau dulu emang saya lihat Bang Jon itu kayak lihat kadal aja cenah hewan tersebut setelah maulidan di Cipari itu ngedadak saya lihat Bang Jon itu mukanya ruhai Masya Allah berkah mulut nah hayang naon geura ibu anak ya Allah Gusti cek ibu-ibu ya Allah abdi anak mah 7 ya Allah tapi arusahana biasa bae ya Allah berkah muludan ya Allah moga-moga anak abdi usahana aya nu maju ya Allah sanajan teu kabeh atuh salah sahijina bae anu maju ya Allah anak abdi ya Allah bener bae menang 4 poe dagang cilok didorong pakai gerobak maju terus teu mundur-mundur dijabah berarti sia tah mah doana Sirian bae wayana matak-matak ieu urang muludan teh nu kadua urang teh keur ngadaftarkeun diri ka Kangjeng Ro nah iyalah sebab jaga di kiamat pintu neraka hendak ditutup ku Gusti Allah cek Gusti Allah Muhammad pintu neraka ku kami hendak ditutup tangan umat anjeun bisa aya kana nu nyelap disingkap-singkapkeun ku Rasulullah kabeh pintu neraka 7 Rasul turun neangan banget nu karieu barang disingkap-singkapkeun Pak bener budak Cipari doang sia orang mana Cipari Rasul si ojak ka mana panghandapna atuh ulah jak ya Allah kumaha tadi na kitu si asup neraka gegeran Rasul geura angkat teu kawa panas geura angkat teu kawa bae ngobrol kumaha di darat bae Rasul ai kitu sia cek Rasul Islam ta lain atuh Islam Rasul langsung dia sok sholat Idul Fitri doang astagfirullahaladzim pernah dia puasa ngan 3 poe pernah nyumbang muludan ngan 30.000 nyokot berkat 12 lempatan garong tapi iman ke Allah iman ke Rasulullah iman cinta ke Nabi cinta Rasul abdi teh ka anjeun sanajan abdi cinta disungut doang Rasul bener abdi cinta ke anjeun Rasul nembe disapaatan ku Kangjengna iyalah urang pala hadirin nu dibutuhkeun kurang nu eta nu butuh kana sapaatna nah insyaallah berkah muludan moga-moga orang Allah dihampura dosa tetepkeun iman Islam panjang umur anu barokah wayananya salat ulah taringgaleun ngaji saminggu sakali jeung tatangga jeung bara jeung dulur sing alalakur amin ya rabbal alamin sakitu nu kapiatur moga-moga aya manfaatna nah ngadoa deui bae nitah deui bae Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wasallim. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi